أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maulah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Ki Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah bimahri mazkur ajal. Kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disalean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang Cikupa. Urang Cikupa memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nyamuah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tuga karek balik ke latur rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor. Ki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh cek Ki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Ki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar masing moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah ieu kumaha ieu
Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7 kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh penasaran can geus penasaran kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin wa fi isarihi bil mahri aqalun dina miskinna salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memeh diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin isaruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yang teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kulaya greget hayang gegiraan diurusan tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum Nyi Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kalau boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus sataun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuari teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota pokoknya malah pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota kok kampung kok kota dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan dari itu baca Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid ke itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah
seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya. Setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik serius ya kan itu, balik idah gesnya siat 3 kali sucian beres. Jadi saya mau ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan siat mampu bayar mas kawin balik siat minta ongkos tolong kain lain mere ongkos jak jasa minta ongkos bapak nanu berpunya hukum kula kaditu manya kudu lempang ka pasar kem sebelah sia kan aku latih rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan tah di ongkosan wae tah pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ieu hukum Allah teh direkayasa begitu tak Sarwiti laporan ke KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia yakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tama karasa kareuntut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kadi itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jangan kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa
di zaman sahabat bajelma hilir mudi ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkeun A B disebutkeun B nikmat nu aya mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atau kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah kento eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina di hutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus kaditu mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwati na geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwiti na lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi isarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna bai Umar ngaranna mustari eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor
kuari si motorna ieu aya nu maling. Motorna aya nu maling, duitna can diserahkeun, motorna aya nu maling. Ta eta jual beulina geus langsung bubar bae. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor ka Ki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duitna mah encan. Ngan motor geus diserahkeun, jadi teh jual belina, motor geus diserahkeun, duitna begitu ditagih, icuk colek. Icuk colek bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen, bonen. Nah, ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Ku ari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang ku ari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barang lah diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, ku ari mah tuntutanana hutang lah ira hadeuk mayar. Ku ari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beuli, nya sarwi teh ngajual apem ka Ki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun ka Ki Umar, tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deh. Jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu, teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun, teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang mungkus balik. Oh. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Sematu kali nunda jazal pasu tulun nuliskan sekal mah dilastarikan dia pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina, bari barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos aya gres naon sesegna. Pokoknya gres bacan kagores-gores. Masih orsinil kene. Nah, tanya Ki Zaidna, benar. Can pernah ditoel-toel acan embungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pasku. Lastarikan, luluskan harita kene, begitu geus dicek kebenaranana, bubarkan pertikahanana. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari.
Hari sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh, isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat, col Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Kak Jayat. Keluarkeun gunjana. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen dong. Timbang Gusti ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa na Ki Jayat dah. Kayak kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya, betul, emas asli. Timbang. Begitu ditimbang, tak, betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih, Sarwiti di toko emas, kayaknya semua orang calana. Mesti jingjing calana. Naik ojek, cek tukang ojek, iya bau naonnya. Cenah kiai macem-macem, emang gitu, pugu. Datang ke imah, Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku siap ibu KW siap tempur. Lalu mentakillah yusalliman apa kau tahu kecuali Ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah yakni masrahkeun mas kawina teu meunang ieu Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran Ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina. Salamet kabeh wallahu alam.